Karunya Taluk. Ah. Turun untuk tanyakan naon mangkok teh. tanyakan 700. Kumaha? Kumaha maksudna ieu? Ribu bangsat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kakak Nugraha. Jadi hari ini kita mau ngegas. Jadi yang lelaki iya ya, yang lelaki yang meraraneh kabeh daripada enak ngagosip ngomongkeun batur, ngomongkeun anu teu paedah. Loba ngagosip, loba ngorengkeun batur, loba ngagorengkeun babaturan. Mending oge healing atanapi ngagas. Lamun lelaki rumah lelaki ngagas tuh, tingali. Oh. Boy, enak ngagas. Bebakalan tuh. Oh, bebakalan lah. Soalnya di leuweung mese, guys. Dek nuang naon, dek minum naon coba, tapi bisa wae di leuweung mah nuang mah yang minum mah. Naon atuh guys di dinya teh. Orang ulin pokona mah. Healing atuh. Sakirana ngarodatkeun kana sirah ulin. Nah, eta. Mending healing daripada ayeuna ngomong rungsing di sini cicingkeun ku aing geura. Weh. 86 ya. Yang punya Sultan Glosir 86. Oh. Ariel Gebot 23. Oh. 86 ya. Oh, iya motor si ya Kades si Rus Joyak ya. KTM coy. Angger anu alus mah iya ya motor mah ya. Tuh. Nu kuring ya. Build up ya mah tuh si klasik teh tingali Malaya gagah teh. Ceng ai hidup aduh. Kadian deui ceng. Eueuh sa kunci euy.
iya. Operator sejati ya. Cek. Ayo trouble lah bah namanya. Sate kanor. Jangan namanya trouble. Pakor. Karunya Taluk. Ah. Bah, keren eta, Bah. Bah, keren, Bah. Edan. bagus itu. Siga pedok. Kontaknya pada mana lah? Siapa masih kunaon eta dek dikumahakeun ieu teh. Ah, ada kumaha eta, Bah? Alah. Kela A. Kela A. Kontaknya mesti 2, Ceng. Ya bah teh kitu hungkulnya Medalnya cukup luar biasa coy. Mantap. Ini ada Sultan Glosir melamun dia. Sultan Glosir ini melamun ini. Mikirin pakai jalur mana kayaknya ini. Padahal Saya mau naik tanjakan. Mantap. Kakak Ucil harus naik ya. Kalau saya gak boleh didorong, lain. gak boleh melipir. Padahal menikah. Kita cobain guys. Coba dulu. Hidup itu harus dicoba. Ya, harus dicoba. Penuh tantangan ya. Iya betul.
Oke. Jadi ada sepatu yang licin ya. Jadi kita harus sabar dulu. Tahan Mang Ceng. Ban mengaruh. Ya. Ban gurung harus ganti emang ya. Cacing. Oh, cacing ini. Kumaha kata-kata buat poe ayeuna? Pokoknya ribu. Ya kata-kata. Kata-kata. Badak TikToker. Iya mah terkhusus kanggo ketua Pak Wildan. Kan perjanjian teh engke di basehan teh pengukuhan aja si ayeuna naon maksud. Buntung motor. Berarti itu akibat dibasihan tadi. Banyak lah beda tadinya. Palingan aya selang tadi. Ayo serang lewat. Edannya. Naon dirasa? Cangkeng euy. Turun untuk tanyakan naon mangkok teh. Tanyakan 700. Kumaha? Kumaha maksudna ieu? Ribu bangsat. Kau tuh bisa ngareng apa anjing mike. Jadi tanyakan bangsa tadi. Di rumah spesial. Biasanya 3 rono kuat di sini. Rono juga enggak kuat. Maafkan lah suamimu yang lama ini. Ariel Gebot.
Lah. Oi. Aya naon, Ceng? Aya urai. Baru sampai guys. Mantap. Saya tanyakan langit ya di depan. Jadi hari ini kita istirahat dulu. Kita ngopi dulu. Kita bikin mie dulu. Setelah itu lanjut nanti naik ke tanyakan langit. Terus lanjut lagi. Masih lanjut ya. Saronge kalau nggak salah ya. Mantap, luar biasa pokoknya. Cerot pisan lah. Intinya cerot. Udud. Lanjut, 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 lanjut. Oke guys, ternyata nanjak banget ini ya. Lihat, coba tanyakan ya. Supra bapak. Banyak kata sul. Bebek goeng. Bebek goeng. Ini Sultan nih, Sultan Grosir. Kupling, kupling, kupling. Kupling rem. Mantap guys. Tanyakan langit. Mantap. Luar biasa. Enak keren. Kakak ucil nanti naik. Mohon, pangheulana naik. Ngemerah tuh. Sama genah motor teh buka duit mah teu geunah we teu susah barang dahar. Mun teu boga duit saya ngagadekeun. Naon ba? Naon? Beak bodak TikTok pokoknya. Kata-kata mah Sanes kata-kata naon nu nembe teh naon? mana? Eta nu susuna 2. Nu mana? Susuna 2. Kami menang istri. Heeh. Nena 2. Pas dicagap kok abdi teh. Nah, ceuk itu agak ageung teuing. Heeh. Panya teh ieu na efek teh pupuntingna ageung alpukat. Alah, segehel. Waduh. Tolong tajeng lengan air. Ngomong tanya. 27 juta. 17. Istirahat lah tuang heula beres. Jadi tinggal balik kan balik. Mama teh